Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pangjejer sareng para pamilon anu kusim kuring dipika hormat, puji sinarang syukur hayu urang sami-sami panjatkeun kehadirat Allah Subhanahu wa taala anu parantos maparinan ka urang sadaya nikmat kesehatan. Tepangkeun wasta abdi Zelda, teu hilap ngaturkeun nuhun ka para pangjejer sarta para pamilon anu parantos kersa hadir dina ieu kumpulan kanggo medar ngeunaan sejarah anu kamari diperingatkeun nyaeta G30 SPKI. Kanggo mitembeyan ieu acara, mangga urang ngaoskeun basmalah sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Para pangjejer sareng para pamilon saacan nincakana acara anu salajengna sim kuring bade nepangkeun pangjejerna nyaeta Pak Didin Mafrudin salaku guru sejarah bahasa Indonesia di SMA Negeri Hiji Majalengka. Wilujeng enjing Bapak hatur nuhun kana kasumpinganana. Hadirin sakalian anu supados urang leuwih neleman ngeunaan jejer anu bade dibahas ku urang sadaya, hayu urang ngaregepkeun kamandang ti para pangjejer. Mangga ka Bapak Didin Mafrudin supados ngadugikeun kamandangna. Hadirin mung kitu pedaran ti Bapak Didin parantos ngadugikeun nurutkeun manten nama tanggal 30 September teh diperingatkeun sebagai hari G30 SPKI kanggo ngenang jasa pahlawan Indonesia. Aya watos sakedik deui bilih dina tawis saderek anu bade ngadugikeun patarosan mangga dihaturanan. Aturana anu bade tumaros dikawitan ngacungkeun panangan teras nyebatkeun jenengan. Mangga hatur nuhun kana najwa anu tos ngadugikeun patarosanana kanggo ngalawur patarosanana mangga ka Bapak Didin dihaturanan. Hatur nuhun ka Bapak Didin anu tos parantos ngalawur patarosan ti najwa. Tina patarosan nu tos didugikeun ku anjeun tangtu urang tiasa ngindekan yen urang salaku generasi ayeuna kudu hormat ka pahlawan nu tos berjuang di Indonesia. Sareng urang tong hilap ka jasa para pahlawan. Teu karaos acara ieu teh parantos rengse. Alhamdulillah ieu acara teh kawit dugi ka rengsena parantos kalaksanakeun kalayan lancar. Kanggo nutup ieu acara mangga urang sami-sami macakeun hamdalah sasarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Hapunten bilih aya kalepatan ku nusim kuring cariosan nusim kuring demerna. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.